Tapi di negara demokrasi mah pan lain gitu, ribut perebut anak, sidang ke meja hijau, nguruskeun ribut urusan anak. Mau di Kristen mah. Di Kristen mah lamun non gitu ngaranna apa bisa. Kebenaran ieu boga perusahaan. Eta antara hiji jeung dua, milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel. Eta Kristen mah kos gitu. Pisah boga toko misalnya gede swalayan. Nah, anak saya nundek ngurusan anak saya. Siap. Indung nak ngurusan anak, lepaskan swalayan. Ada ngurusan kula mah kain swalayan be, lepaskan anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua. Eta Kristen deh pos gitu. Di Islam lain ki itu rapi, di Islam tetep bae ari napakahna. Bismillahirrahmanirrahim. Komo ayeuna mamrajalelah sihir teh. Kamari ieu marada eueuh sihir teh susulumputan tapi kuari mah ambalaya. Ilmu sihir dibuka, lain ilmu sihir baik warma ditembrak-tembrak, ilmu politik ditembrakeun, ilmu ekonomi ditembrakeun, ilmu sihir ditembrakeun. Boro-boro eta ilmu torekat benu kudu disumput-sumput kuari mah diberitakeun di televisi di berbagai media. Jadi kuari eueuh nu disumput-sumput, eueuh anu dirahasiakeun ngan kabeh ge eueuh nu asli. Nu asli mah atuh aya lebahna iraha nurunkeun tarekat kasaha. Lain di suratan ilmu tarekat mah lantaran ilmu tarekat mah ilmu kawalian. Boro-boro deuk jarara di wali tita eureun ngridit ge teu bisa. Orang guru tarekat na ngridit. Jadi engke mah aya wali tukang ngridit. Aya wali eta terus sekarang itu jadi kadengna teh garila asana. Aya wali pedagang limbah. Aya wali menteri. Emang teu bisa menteri jadi wali, modar moal cak aing moal-moal. Moal bae menteri nu arayeuna, boro-boro jadi wali. Pae ge azana dikerebekkeun heula moal. Boro-boro menteri lurah ge ngrebek heula. Cak lurah cenah boro-boro lurah meureun kiai ge sarua kabeh sebab sa kiaina ge neuleuna sekupi pamere ti atut nu marejeuna ulah sok nyebut tarekat isina ya nu tarekat zikir bae aju kasurupan. Saya Abdul Qadir mana tukang lauk. Tarekat kasurupan. Aya nu geus rapi tatarina masantren ditokohkeun malah ku masyarakat kuari jadi mikung. Totorekatan mimilu jeung nu sok kasurupan. Eta mah kiai ustad kiai haji goblok bin tolol teu nyaho jalan ka sorga poekeun hatena ieu cenah ieu mah sok diberean duit nah eta sekupi dewe eta mah potonganan sing harade di akhir zaman mah sing hade ilmu zikir teh hararese dik dibikeunna ka saha kudu diistikharohan aya tanda-tanda heula ngan aya dek zikir mah zikir bae ulah nyebutkeun tarekat besi disoekeun sungutna ngaberewek izin ngadengeuna tukang ahli tarekat ngridit ahli tarekat ngasup-ngasupkeun jelema ka pabrik ahli tarekat pedagang limbah ahli tarekat bupati
ahli tarekat pejabat jara rauh jasa ulah mentek di baheula diharamkeun ge ku kiai hati-hati jasa daya sing hade di Kabupaten Tangerang loba jasa anu nurun-nurunkeun tarekat boh urang Jawa urang seberang kadang-kadang tatarina ngabeca eueuh ku hari jadi guru tarekat innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah sing ade ngaji nu biasa bae ulah sok kikituan rukun wudu rukun salat de urang nu rapi eta lah jalan ka sorga sanes urang ke geus lempeng ka sorga pungkal pengkol ulah ieu mah ki musannif di dieu rek nyaritakeun jiro mengarah kana luka-luka karena ngabuntang banting manusia karena pembunuhan lamun di kitab lain manu dijadikan bab nate jinayat di dieu majroh eta keneh aya nu babul jinayat aya nu kitabul jiroh sarua keneh aya nu kitabul qatsli kumaha daekna bae nu ngarang nyieuna eta keneh nya kaya terek nyaritakeun pembunuhan bukan yang Nabi dijelaskeun la taqumus saah moal terjadi kiamat hingga engke bakal loba pembunuhan di akhir zaman lamun geus kasratul haraj loba pembunuhan tereh darareukeut kana kiamat moal terjadi pembunuhan lamun teu aya bibit-bibit pembunuhan bibit pembunuhan eta adalah kahayang Zaid partaina Golkar Ki Umar partaina Petilu Ki Dada partaina nu anyar teh naon gara-garana Nasdem nu hiji deui Anura nu hiji deui sing hitungan eta bae maca tasbih tilok partai mah arapal jasa masyaallah 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 jameureun harepanna dibere duit tapi pan urang ge bangsa Indonesia dek ngarayakeun partai dek ngarayakeun demokrasi hayang berubah sugan we beki kahareup beki loba korupsi ku hari can sakumaha sugan we barang geus di pilkada pilgub mah tambah deui korupsi teh sugan we barang geus pencalonan presiden mah beki loba nu korupsi urang doakeun mudah-mudahan ararese jol ieu datang ke pejabat nage ku hari gideg geus hese cenah kiai mah di Indonesia mah hese diomian berarti geus parah jas jeung teuing atuh sia mah sia bae di ditu di tempat nu parah aing mah henteu biasa bae ulah sok bawa ilu parah nya namanya baik kajen teuing jaya bagianana Allah nyieun dua tempat di hiji neraka nomor kahiji sakitu bae eta geus gararideg bagus asa cenah kiai parah asa ngaju betah di dinya kumaha deui atuh ceukna nyaho parah nyaho salah tapi terus bae kumaha deui bahasana geus satungah hiji ka ditu moal kebeli paling 1000 tahun dibelem dipanggang aya darah raek mah masyaallah ieu zaman beki ka kieu beki kieu urang ngaji supaya nyaho nu bener geus nyaho bener supaya bisa ngalaksanakeunna harapan urang diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala
kemah lantaran bibit-bibit na pembunuhan loba ya partai ya organisasi organisasi terepeh baheula nu dipasinikeun dengan sakadar usoli nu dipasinikeun dengan sakadar tahlil nu dipasinikeun dengan sakadar kunut nu dipasinikeun teh sakadar marhaba maulidan kuari mah geus teu beres ka ru'yat dipasinikeun hilal dipasinikeun terapi di Indonesia teh mun urang nutur nu terapi sadaekna terus moal eureun-eureun timbul tina kahayang ieu hayang di luhur ieu hayang kapake ieu hayang boga porsi ieu hayang boga kedudukan sehingga naon bae dijieun masalah lain beki saeutik masalah teh beki ngemu beki gede Masya Allah dek datang ka irah terus dihandapna urusan ieu urusan itu mandeg cek ulama dimohon ka para ustad para kiai sakedeung deui urang bakal aya pilkada Kabupaten Tangerang geus bae urang ulah loba omong sabodo bae geus bae kena nyararana bae urang memilu bae ngaminan geuna nyararana bae kiai jeung ustad ulah milu-milu sebab ieu bahayana ka agama rusak lah sakadar sekupi sulah dipikeun kahayang komonya teu dibere nya haju ancul-anculan rugi jasa dibere rugi teu dibere rugi geus bae tah mah keuna nu kararitu bae tah mah keuna sampah geus ulah ulama amanat ieu tuh nu bener lantaran ka ustad ka kiai ngaminan bae mun aya nu nanya kiai kumaha lamun ieu pilan teuh kumaha sia bae kumaha nu ieu geus kumaha maneh bae ya tuh kiai cenah sugan henteu ayo kumaha sararia bae kabeh kiai mah kadut kabeh para koros kabeh kitu bae jawabna geus ulah hese-hese geus asal geus ulah pemilu geus ngaji salat sakitu bae ulah lah geus pokona mah urang bagian ngararajina bae ngadoa bae asal ngadoana sakali ngadoa 10 juta tolol di bae dah gitu nya mah dihareupeun urang terus bae moal eureun terus amankeun diri urang maksud ngamankeun diri ngamankeun agama lantaran atuh ieu mah anclub kabeh mah moal beres sejak di jero hate niatan gerak ka para ustad para kiai ulah sok milu raramean ti kuari moal beres ieu mah sebab Golkar main deui kuari asal Golkar gesudang deui kiai pareum daek modar bae kucing tapi nu daek modarna beneran ieu mah pareum Golkar naik deui Golkar ieu sirungan deui tiba heula ge nu mareuman pondok pasantren kiai Golkar kuari hararudang deui maningan sidak kep sinu kutunggal cakurang Karawang neulekeun ka paculeun bae bagus dah hirup kos kitu teh mulai lurah datang Assalamualaikum kiai aya kumaha eta naon eta ya mah kopi susu eta jeruk teh naon kula mah silaturahmi moal lingsem benang tilu poe datang deui mau kopi susu deui aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh nalian teh ngaranna yang we 3 kali 4 kali mulai muka obrolanana jieu teh pan butuh pamimpin urang coba kira-kira nu rada merenah bae atuh kakaler ka kidul Golkar deui bae aing mah sebel jasa ka Golkar beneran lillahi ta'ala Allahu akbar guru-guru aing ngajur ku Golkar sakitu bae aing mah
ulah hese-hese babaturan aing beak ku Golkar karuhun baheula amanatna kieu mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur tanyakeun ke katurunan kula di Doyong Ki Ahmad amanat Ki Hairun amanat tanyakeun ke ka urang Doyong Musia besi hayang nuturkeun pemerintah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur amanat eta kadedengekeun bae kana ceuli mun hayang boga segala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama kadang ku tilih sia kadenge sia balik ti dieu ke Golkar deui Kiai cenah ulah sok harangesan ka Golkar cenah jadi dieu ge loba tokoh Golkar balik sia ulah ngaji ka aing mah jeung nu baris nu teu partai bae kajeun saeutikan abe di sorgana teu dituturkeun ku Golkar aing Kiai cenah tulungan aing gacak malaikat nah baturna ieu moal salah ieu Isa ieu Golkar baturna ka jeung malaikat ge Kiai ieu mah kudu ka neraka aing pan berat eta kos kitu indit sia ka ditu teu hayang we pokona mah aing beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah beneran aing aing naon segala diupung plapeng ku Golkar pasantren beak tuh ku tangkorak sia kadenge ku ceuli sia asana Golkar anu balik sia aing mah moal ngajakan sia aing mah ngajakan ge mah aki-aki Haji Makmun we aing mah geus karolot kieu lah urang duaan bae ngajina ngaji lah pokona mah geus cuman kebal deui nya mah teh ieu jadi aman ngaji jeung teu boga kahayang mah aman tiis jadi kuari geleget teh ka kiai nya kolot nya bisa ngaji aya santrian ajeng mimilu ka partai mimilu kiai otakna didengkul ajur kan bener bae kamari rada engkeut deui aya santrian barang kamari pilgub berosa teuing ka atutna kuari tinggal 2 santrina bener kamari mah 15 kuari 2 mau dibejakeun kuari ngaranna ku kula moal 2 deui 2 ge nu hiji geus bubuntel bae pastilah nu tatangga namanya tatangga aing nyaho we gajeun ku kumaha beak ulah terulang deui sia cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae ayo pemimpin atuh urang kudu aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae mun aya lurah camat ka ieu mah kuncian lawang kunci kita jalan dapur bae aduh Gusti Allah boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadeukeutan pilkada bae ku hararese boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung nikmat ibadah ka Allah pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae masyaallah kadeuleu perjuangan daripada nu lelengkah ajur-ajuran sebab naon ka bawa ka ditu kecuali teger nyana kena kabawa ka urang baik Golkar datang ka imah urang tundukeun sieun bener nya kalan Golkarna ulah mere sia ka aing soali gede ajur si Golkar ieu main deui sing ngadenge pokona mah aya partai Golkar singkirkeun aing mah ka ustad jeung kiai doang ai ka lain ustad mah sabodo teh mah sobodo teman emang karantina ieu teman ina nya kunya jeung ku ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat penjahat paling dominan adalah sia tah nu ngomong aing ke deui aduh geus boga tetangga Golkar geus ulah dibatut pembunuhan di akhir zaman loba jasa sebab bibit pembunuhanana teu kira-kira
gede urusan nasional sekup kabupaten sekup letik deh sekup desa sekup tatangga kuarimah anu bakal nimbulkan pembunuhan teh lain lalawara sebab naon timbul tina kahayang ulah-ulah kercarita di masyarakat rame nubarodo cacakan kiai bae lamun geus boga kahayang di dieu posisi aing ngajakan teu nurut ke posisinyana bentrok kiai jeung kiai mulai geus minimal adu omong kiai jeung kiai ngagorengkeun itu geus sarua lantaran teu akur jeung eta kitu bae kiai jeung kiai geus terapi ai pejabat jeung pejabat mah silih gorengkeun parantina tapi kiai jeung kiai masyaallah naudzubillah min dalik mantak tiiskeun hate geus manggeus beta mah tinggal ditobatan ku hari ka hareup geus bicara ricing lamun aya anu ngajakan gadinya ieu urang seuri we kajian disebut nu edan ge kajian teh edan tah naon kajian tapi selamat daripada ancul-anculan ya moal beres kajian kuku negara namun orang milu agama nu hancur orang mah bagian ngaji takribna bae takrib pria senyana bagian sekupi orang bagian ria takrib salametkeun rusak jasa kahar Masya Allah, dari pembunuhan, komo pembunuhan karakter, komo pembunuhan gitu, non karena pembunuhan karir, sabaraha puluh, sabaraha ratus karir pejabat nu dibunuh kuarita, ada lesu akibatna frustasi. Geus teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna akhirna nyanetani cicing dibunuh karirna nu endek bebeneran nangtungkeun kejujuran jeung keadilan saat ieu pasti dibunuh pokona mah kuari mah asal anu jujur dibunuh asal anu adil dibunuh karirna mantap kurang doakeun mudah-mudahan Indonesia tetep bae jaya tetap baik bagus nimbulkan pejabat nu jujur jeung adil masyarakat geus ngaharepkeun ayana kejujuran jeung keadilan sehingga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya masa yang nanya bagaimana hukumnya main musik seperti band dan bagaimana orang yang mendengarkan. Musik itu kasurkan karena alatul lahwi jadi haram mutlaknya jadi tambah kasurkan karena alatul lahwi jadi haram musik teh haram moal dina naonkeun paling dikerebekkeun doang di neraka nu ngadengekeun ya makmum atuh berjamaah sarua bae dihijikeun ulah sok main musik pegawaian Kristen main musik ieu mah punten bagi aya kumaha ngaosan meninggal kurang sampurna hukum tajwidna kumaha ngomong naon kitu ngajian di meninggal tajwidna kurang bagus baraka lamun urang kuli ngajian di maot kuli ngaranna ge teda kudu nu bagus makhrajna lamun nu teu bagus misalna huruf naon nu teu bagus teu sakabehna teu bagus meureun po nu kurang bagus atau bod nu kurang bagus eta tanu disiksana nu kurang bagusna tah nu teu kudu dibayar nu goreng tah jeung nyana doraka ulah bae tuh nu tajwid teu bagus kumaha gasi mayitna ngaberatkeun atawa henteu mayitna urusannya nama moal ngamomononan moal
hanya doraka lamun urang tajwidna kurang bagus hitung-hitungan ekonomisna sabaraha nyana nu kurang bagusna etalah anu ngurangan kana ujrohna di samping ngurangan kana ujrohna oge ngadorakakeun ka dirina ulah mun kurang bagus makhrajna jeung tajwidna ulah wani-wani ngajian kuli kamu ngaranna kan kuli yang sorangan ge berat komo kuli ulahnya kanyahoan bagus jeung gorengna bebeja ya kabatur ngagurukeun berarti geus bagus encan ieu makhraj ieu mun encan ngaguru deui ulah waka dijual ka batu lantaran barang goreng mah dijual teh atuh murah hargana nya kitu duga dengan musonif dina ieu pasal rek nerangkeun hadonah aya istilah hadonah dina fikih hadonah teh pertanggungjawaban nanggung jawab nu kudu diurus saha teh nu kudu ngurusan Zaid rumah tangga jeung sarwiti boga anak imah tangga geus 2 tahun teh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab di ngaranan Muhammad Rajbi Rajab berarti teh kudu hese-hese bongana Agustus Agus Desember Desi Oktober Oktavia babari bae jangaran mah kitu kameneran keur sasapu ngaranna teh ya Runta babari kolot bae lama kos kitu bae boga anak Ki Zaid teh kakarak sabulan ai prak eta Zaid jeung Nyi Sarwiti teh masyaallah cek sok gede badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tadina surat cintana sehidup semati poho kuari surat cinta nu dijadikeun mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki sejen manajalela ya kuari awewe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya nah cekcok ternyata teu bisa dipertahankeun Zaid nibakeun tolak ka Nyi Sarwiti geus teu hayang deui aing taya kuari statusna kan pisah tadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui tanya deui Ki Zaid kumaha deuk rujuk deui teu hayang aing memoal ngaletak ciduh aing waduh keras Ki Zaid lain dirujuk tambah deui tadina tolak hiji jadi 2 tolak deui we 2 sugan empe menang sabulan teh sugan empe nah kuari ditanya deui lantaran karak boga anak sabulan nah ieu kuari ditanya deui terus henteu lain deui terus endahan nambahan deui hiji 3 bain kubro yak aing moal balik deui emang kos eueuh deui bikang eta kos kitu tah gagarak modalnya anak ku aing leuwih ti nyana ditiir ku aing bahasa hawa nafsu teh kos kitu kasimpulanna mah teu pisah bae nah ieu nu jadi masalah anakna saha nu ngurusan
Nukuari jadi masalah soal pengurusan anak. Ieu saha ieu nu ngurus? Hiji ngurusan mandianana, nyusuanana, kemudian kabelah dituna narbiahna, ngisingna, daharna, ka ieu saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana. Rapih di agama mah sebenarnya mah. Lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh. Nikmat. Salaki ngabogaan hak, pemajikan ngabogaan hak diatur ku agama urusan imah tangga lanjut jeung enggesanana aya aturanana. Urusan kenegaraan rakyat jeung pamarentah cukup dina Al-Qur'an ngatur. Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in. Nikmat jasa hirup. Urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapih. Urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim. Ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Quran teu meunang berkibar. Teu meunang we Quran teh jadi tolak ukur di hiji nagara. Oh mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuat ke negara urang teh sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ka kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Kalau kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Udah lah mending ngridit bae. Bong perang. Resikona luar biasa paeh pan perang. Padahal engke paeh kuari pas. Maningan paeh kuari memperjuangkeun agama modar sorga maningan diangelkeun tapi paehna ka neraka maningan. Sia. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktina tita puasa Rajab bae itu. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim dek diterapkeun sebagai sistem di negara. Cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng bae. Lurah kasinggung. Camat kasinggung. Bupati mah komo kasinggung biasa. Padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam. Ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung. Sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu. Sinar ilahina. Letih.
kanyawan leutikna praktek agama Islamna nyana asa-asa. Mentak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge. Loba iman nih mah loba iman. Atuh beratan tukang toge. Oh, tukang toge teh berat. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae. Aju nuturkeun agama bae sabodo ting nagara bae geus aing mah teu peduli. Ih, mah hantep sia mah. Emang urang gitu atuh dagang toge na rugi bae aing mah jeung lah pokoknya teu diarurusan. Luhur sama tukang toge. Dibandingkeun jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuarina mah bagus kuarina. Jaga di akhirat mah rosak bakal. Pokoknya ika sorga maka sorga lantaran aya imanan ngan kekerbekan heula. Sabara kebal lagi ya 1.500 tahun lah. Pancen kiai mah bangun ngayakinkeun eta aing mah yakin jasa macaan bae Quran. Nyana nu teu yakin celok maca Quran. Wani disanghareupeun ka Gusti Allah. Yo ayo aing. Mun teu ngrebek heula sia. Gitu. Ku yakin-yakin we eta mah. Lah cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sia. Aya nyaho. Ieu mah keur nyarita. Tah ka urusan nu kos kieu geus alis. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Mun can anggeus moal kadimawatan Kang kieu. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imam merenung. Minimal teu pati sombong teh. Oh, aing teh horeng teu pati bener. Tah minimal kos kitu bae heula. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bola lede. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, masyaallah, masyaallah. Minimal orang teh introspeksi aing orang teh berarti bener ieu. Masyaallah. Geus istighfar, teu pati rosa takaburna sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana teh berpikir hayang ngabersihan awak gitu. Sebab nyaho ka bener. Lamun teu nyaho ka bener mah datang ka paeh pan terus bae naudzubillah min. Mendak eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae heula di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya baha. Mun teu dicaritakeun nu aslina deuk iraha nyahona. Deuk iraha nyahona. Sakadar nyaho we heulana. Heulanan sugan we atuh geus nyaho mah. Aya pitulung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta lamun dibere taufik kos kitu tah bahasana mun teu dibere taufik teh aya ngaji aing. Ngaji sekarang itu jasa. Ulah ngaji ke Cilemep, dicarekan bae. Nyangan deh Kiai Golkar, bisa disogok. Oh, dia babarengan jeung Kiai Golkar dari itu. Rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Kiai, waduh eta Kiai Golkar sombong amat. Sekali-sekali aing nyombongan sia lah. Aduh. Tah, ieu dicaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan, kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak, urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana, ngurusan emak babarengan imah tanggana, na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak, ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu. Iyalah
Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak. Kemudian kandas di tengah jalan papisah. Nah ieu kewajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz. Iya supaya orang lepas tanggung jawab di dunia, salamet di akhirat. Selamat, abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakan ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman. Panieu, aduh, komo nu nyandung mah ieu nu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Tadu nyararandung teh lain jore nyandung na ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadu nyarandung teh tololna kos kitu doang. Ai nyandungna mah dititah ku agama, ai teu ngurusanana tah. Pancena kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka iba. Waalaikumsalam. Walia. Salah kitu datang. Orang mana sih neng Cikupa. Aduh bener ya. Iya macam kamu nggak lagi kemana cina kawin deh. Emang tukang kawin nih cina lagi gula. Tetap tadi nanti neng dai punya macam di pelet beren punya nanti. Nah di pelet atau beren bogoh baik. Lalu bohong cina kiai mbak. Iya baik anak cina urusan tanggal 2 nu hiji ditungtu nu hiji diais buntelan begede. Paneta orang Cikupa tololnya ada takut situ. Iya nasib dari dikumahakeun. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki boga pamajikanna 3 ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teh aing teh dagang kamu doa awas ya lamun datang kaki uci kicing aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjang ki ucina awas ya mun pokona mah sia lamun kai mah uci dicapi jak aing. Atau jana bebe aja dia tolong. Ayah baik. Sakjana aing teu nyaho meureun. Nyaho. Aduh Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah gitu kan. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endeu ka mana nyana ngomongna kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah pan nyana deuk menta tuluna ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Ajupan atuh ka dieu, ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam monggo ka dieu ongko. Aduh, geus macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung Sarwiti teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedangkan boga anak kagarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusan anak teu meunang ngabaikeun ka ieu dibabkeun di dieu ngaranna bab habona eta hifzuman layas taqi ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana. Can bisa dahar sorangan, can bisa ngisang sorangan, can bisa make sorangan, can bisaeun komo orok mah boro-boro dahar, nyusu ge can bisaeun. Eta teh ngaranna hadona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia. Kitu kene huwa tarbiyatuhu. Jeung ngadidikna ieu supaya rapih budak teh kumaha. Saha? Tah ieu lah deuk diatur. Cek pikiran urang cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna, cak pikiran urang ge mun dibikeun ka bapakna moal beres. Moal atuh. Sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka dituna mah paneangan deui.
Kajian kuku mage neangan deui emang kumaha gitu. Horok ieu lah pokona mah modal teh henteu. Mimiti nama bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah ditu nama terabaikan. Mentak di dia diatur. Saha ieu nu layak ngurusan anak. Cek di dia walinasu al-yakubiha kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak. Maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe, papisah suami istri aya anak serahkeun urusan-pengurusan ka pamajikan anak ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki. Lamun kadola ku urang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait teu mutlak ieu. Lamun pamajikanna bakal ngurusan hiji percaya keagamaanna diana. Nomor kedua mungkin teu ka mamana manehanana teh tah kait teu naon. Ai kitu mah pamajikanana memang kurang dina agamana boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentak lagi luar biasa. Kanyahoan keur babarengan jeung salakina. Oge teu ocon kanu sejen. Api lain saya teh mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kedua teu ka mamana manehanana ai kitu mah. Isuk-isuk ka pabrik, sore datang. Isuk-isuk ka pabrik, sore datang atawa ka Korea, ka Thailand, ka Malaysia. Ulah diserahan anak sama kos kitu mah. Boro-boro diserahan anak diri da teu bisa ngurusan. Ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan. Nomor kaduana nyanana teu ka mamana. Atuh ka mamana mah ka mana ka Arab kumaha ka Arab sanu ngurusan. Tah ieu diatur ye helanan ye pengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak. Baik budak nu tamyiz karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz karena edan kurang akal. Nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina. Eta berat teh hirup kitu berat. Berat salaki ge ngabiayaan we asa deung-deungeun padahal anaknya kan. Anaknya tapi asa deung-deungeun we embungeun teh si salaki teh ngabiayaan anak. Ngabiayaan pengurusan. Kusadu meh geus teu ngahiji jeung pamajikanana. Padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah. Lantaran darahnya na sakali anak tetep bae anak. Wari anak di akhirat moal henteu neangan sasaha nya anu diteangan. Di urusan tadi urusan jaga di akhirat bakal diteangan. Mana abah kulai Dedi abah ka mana ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pasantren ke henteu di sakola ke henteu dididik henteu. Aju emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi. Jangan malaikat teh ayo coba. Jangan gaditu yauma yafirul mar'um min akhihi wa abihi wa ummihi. Lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan. Di teangan ku anak dek dipenta pertanggungjawaban anak. Lumpat ka masrik. Seuneu. Lumpat deui ka kidul. Seuneu. Lumpat deui ka wetan. Seuneu. Lumpat deui ka kaler. Seuneu. Wah, mana ting poharana beureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab. Sangkilang kumaha lulumpatan ge jaka dieu seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang. Wah, ieu abah Dedi. Waduh. Ka ditu sia, ka ditu bah. Kula mung ka neraka minta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula. Kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek nemblehkeun ka abah. Bongan abah baheula teu ngurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan. Ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur aya na ge teu hayang asal lain-lainna deui padahal anak sorangan.
Masya Allah. Nah, ya. Jadi ngurusan mah tetep bae awewe saha atuh ngurusan anak. Waulahuna umun pangutamaana di antara awewe indungna. Nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak heula. Indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu baheula ta tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanu sejenkeun kudu nyana nu ngurusan sebab anaknya lamun dikanu sejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina nyokot mah nyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun. Sebab nu ngurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina, engke nu ngurusan ngabiayaan anu ngurusannya ge salakina kene di agama tetep kudu musyawarah heula. Mun lain emakna nu ngurusan bebeja heula ka salakina. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut, perebut anak, sidang ke meja hijau. Nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah di Kristen mah lamun ranan gitu ngaranna apa bisa kebenaran ieu boga perusahaan eta antara hiji jeung dua milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel eta Kristen mah kos kitu papisah boga toko misal gede swalayan nah anak saya nundek ngurusan anak saya siap indungna ngurusan anak lepaskeun swalayan dek ngurusan pula mah dek swalayan be nglepaskeun anak jadi pilih antara hiji jeung dua eta Kristen teh kos kitu di Islam lain kitu rapi di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami lamun henteu dibere napakah awas tanggung jawab di akhirat pengurusan budakna ngising teh apa ngaampokan teh nyusuan teh mandian teh ieu adalah urusan indungna rapi geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya pangajikanana atuh terus ngurusan ke datang deui ka dinya paling anjang we gitu susugan eta selamat pamajikanana bener-bener ngurusan ka anak eueuh masalah menang be 5 bulan 6 bulan pan sedowna geus masang deui lipena geus kandel deui LDL na geus anyar deui waduh luar biasa jadi beger deui atuh jang ora keneh tah ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai ieu teh ieu lamun nyana beger deui boga kabogoh deui kamari kapan kawin teh jeung tatanggana ieu urang Cikupat eta jeung urang Pasar Kemis kuari mah boga bebene urang Bojong pan anak terbengkalai eta anak lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna gerangna ieu itu ge duda deui sarua nah kuari anak ceurik bae lain di ais disusuan dibekem punyana gandeng sia ngeganggu emak bae bisa-bisa 2 kali 3 kali modar tuh budak jadi salila budak teh diurusan bener-bener diurusan kemudian nyanana teu ka mamana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana silakeun indungna tapi begitu manehanana kawin deui ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui lantaran nyana sibuk urusan salakina mal kaurus budak tah mantak gede hulu budak bakalna gede hulu teu kaurus sebab ngurusan bapana ge pan 2 huluna teu kaburu jadi 3 ngurusan hulu burung teu kaburu tah ieu ulah seuris ya tah ieu teh salila can kawin si Sarwiti silakeun ngurusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina sawarah
Aya naon dipanggil teu lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran can kawin ku ari mah geus kawin ngal sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah nyara lagi anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu tah ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak oh kadea kan bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna naye ummahatun yudlina biinasin lamun geus teu bisa ngurusan tasik makna ka eta anak hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana teh berarti makolot yudlina biinasid terus baik ulah kapisah ku sasa mana eta budak boga emak tah eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana emak saha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana emak mun bawa na teu bisa ngurusan mana emak eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta harare eta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu teh yudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah, boga bapak, tah ieu pamajikan ieu mana, ieu bapakna, panti mana boga emak, panti bapak ti bapakna ge boga emak. Tah ulah ti jihad bapak, nu urusan teh ulah dibikeun ka emak kolot ti jihad bapak, tapi emak kolot ti jihad emak. Pan ieu mah ieu mana emak, ieu mah mana bapana emak. Wari mah heuheuan balik sia. Kerok kata begitu. Ya kertarita yudlina. Ai santri mah di kitabnya didoloskan aya yudlina biinasin kumaya takos gitu tah. Jadi nu ngajurus makna mana emak mana mak. Gitu eta mah. Dan ngurusan eta kurang sebab kapisahku bapak lain deui karakter kapisahku bapak lain deui karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantap kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak micieun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina anak jadah ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu eueuh ka deudeuh loba nu micieun anak di Sangiang dipicieun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang di Pasar Kemis dipicieun ka Ranca Pondok geus loba bae pokona eta teh kuarima awewe teh dipicieun ka nyaah kanu jadi anak teu inget pagaweannya na baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipicieun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipicieun ka walungan anak teh dipicieun ka sawah dipicieun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit semua bodoh teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieu lah di akhir zaman nantek tetep sakitu nyaahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia apa pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kadua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiyahna yeung ke ieu keuna pisaeun maca Quran keuna nyahoan ka hukum Islam keuna pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung nah ieu
wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke indah kuari ka mana emak berarti emak kolot geus wa aulahunna ummun sang utamana mana nurusan summa ummahatun yudlina bi inazil ngan kayu qaddamu aqrabuhunna lakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampueun lantaran geus teu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kena ti bapana eta budak mana emak nage geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana teu mampu makolotna geus embungeun keneh ngurus lantaran teu kasiwer adalah uyutna teu kasiwer adalah baona teu kasiwer beuki eueuh sebenarnya ngan ngomong doa teu beuki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ya baona ye panjang umur 150 tahun meureun ya umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao na ieu kanan kitu ngaranna uyut heula salila aya keneh akroban uyut batan bau wal jadid wallahu a'lam.